Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqinan walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzubillahi min kulli hali ahlin nar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghuslul kafaini sareng ngumbah dua tampahna qabla idholihima dina samemeh ngasupkeun itu kafaini al ina kana wadah min sunanil wudu'i eta tetep dina sawarehna pasunatan wudu. Ghusl kafaini ari ngumbah tampah dua qabla ghuslil wajhi dina samemeh ngumbah wajah. Walahuma sareng eta tetep pikeun itu kafaini ahwalun ari pirang-pirang tingkah. Ihdaha ari salah sahijina itu ahwal ayyatayakuna eta yen yakin jalma najasatahuma kana najisna itu kafaini. Fahadza maka ari ieu ayyatayakuna yukrahu eta dimakruhkeun lahu pikeun si man naon gomsu kaffaihi neuleumkeun dua pananganna jalma fil ina'i dina wadah qabla ghuslihima dina samemeh ngumbah itu kaffaini salasan kalawan tilu balikan. Karohata tahrimin kalawan makruh tahrim li annahu lantaran saestuna gomsu yubsidu eta ngaruksak itu gomsu al ma'a kana cai. Al halatu saniyatu ari tingkah anu kadua ayyasyikka eta yen mangmang jalma fi najasatihima dina najisna kafaini kaman saperti jalma nama anu sare itu man wala yadri jeung teu apal itu man aina batat di mana wae meuting naon yadduhu pananganna si man. Pahadza maka ari ieu gomsu yukrahu eta dimakruhkeun lahu pikeun itu hadza aidon barina deui naon gomsu kaffaihi neuleumkeun dua tampahna jalma fil ina'i dina wadah qabla ghuslihima dina samemeh ngumbah itu kaffaini salasan kalawan tilu balikan liqaulihi sholatu wassalam karana dawuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qoma di mana-mana gugah saha ahadukum salah sahiji ti antara maraneh kabeh min naumihi tina sarena itu si ahad falyagsil maka kudu ngumbah ahad yadaihi kana pananganna ahad qabla ayyudhilahuma dina samemeh yen ngasupkeun si ahad huma kana panangan duana si ahad fil ina'i dina wadah salasan kalawan tilu balikan. Fa innahu dasaestuna itu yadaihi atawa panangan duana si man la yadri eta teu apal ahad aina batat di mana wae meuting naon yadduhu pananganna si ahad. Wa fi riwayatin jeung eta tetep dina hiji riwayat palayagmis ari lapad palayagmis maka ulah neuleumkeun ahad
yadaihi kana pananganna yadaihi kana panangan duana ahad fil ina'i dina wadah qabla ayyag silahuma dina samemeh yen ngumbah ahad huma kana panangan duana ahad salasan kalawan tilu balikan. Fahadza maka ari ieu mazhabus Syafi'i eta mazhab Imam Syafi'i wa Malikin sareng mazhab Imam Maliki wa dhahaba sareng berpendapat saha ba'dul ulama'i sawareh para ulama sapalih para ulama ila wujubi ghuslihima kana wajib ngumbah panangan duana si ahad qabla idkhalihima dina samemeh ngasupkeun panangan duana si ahad fil ina'i dina wadah. Ahad teh hiji jalma teh. Ingdal istiqodhi dina nalika gugah minan naumi tina sare lidhahirin nahyi karana tembongna ngalarang walam yuparrok sareng teu dibedakeun bainan naumil laili antara sare peuting wan nahari sareng sare beurang. Wa dhahaba sareng berpendapat saha al imamu Imam Ahmad ila wujubi dzalika kana wajibna itu ghuslihima min naumil laili tina sare peuting duna naumin nahari henteu tina sare beurang liqaulihi sholatu wassalam karana dauhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aina batat di mana wae meuting naon yaduhu pananganna si ahad si jalma wal mabitu sareng ari meuting yakunu eta bukti itu meuting bil laili eta ti peuting duna nahari henteu ti beurang. Wa Syafi'i sareng ari Imam Syafi'i rohima muga masihan rahmat hu ka Imam Syafi'i saha Allah Gusti Allah hamala eta milukeun Imam Syafi'i an-nahya kana ngalarang ala ghairil wujubi kana henteu wajib liqorinatin karana aya qorena. Al halatu salisatu ari tingkah anu katilu ayyatayakuna eta yen yakin jalma toharatahuma kana sucina panangan duana si jalma fahadza maka ari ieu ayyatayakuna al la yukrahu eta henteu dimakruhkeun lahu pikeun si jalma naon gomsu kafaihi neuleumkeun dua tampahna si jalma fil ina'i dina wadah qabla ghuslihima dina samemeh yen ngumbah panangan duana jalma walakin yustahabbu jeung tatapina disunatkeun. Wa hadzihil halatu sareng ari ieu tingkah hiya eta ari itu halat allati eta anu dzakaro anu parantos nyarioskeun ha kana itu lati saha asy-syaikhu syekh wa ma'khodhuha sareng ari tempat nyandakna itu hadzihil halah annahu eta saestuna hadzihil halah al-waridu eta anu datang fi sifati wudu'in nabi sallallahu alaihi wasallam dina sifat wuduna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ghairi ta'arrudin tina lian ti ngasongkeun li sabaqi naumin karena miheulaan sare wan tapata sareng leungit. Al karohatu naon al karohatu kamakruhan lipaqdil illati karena teu aya elat al waridati anu datang fil khabari dina bejana idil hukmu lantaran ari hukumna yaduru eta muter itu hukum ma'al illati sarta elat wujudan kalawan aya wa amdan sareng eueuh
wallahu sareng ari Allah a'lamu eta langkung uninga eta anu maha uninga. Wallahu a'lam.